Anoman perbangsana suta ingkang sami ngalaga Anoman lan Anggada pikeun mimpin pasukan Kiwalan Tengen Gunirahangan Dika. Hey, ngebrewek. Leuheung ku ngebrewek mah eta geus garinat aing we. Ngebrewek mereta teh. Halisna teh kaluhur ning bari jigare karontok kok cenah. Ini yang nakolnya yang gini dah. Anggada. Kula Anggada. Awas. Piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur, alatan kaburuting ku nafsu. Heh? Teu pino, tenangkeun ayeuna tenangkeun. Nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempeur. Tenang hati, yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan. Aya amanat ti Gusti Rama. Naon? Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing amanat teh kitu kulan. Naon? Ulah parayun teuing, ulah arujug teuing. Bilih gitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlayak memeh perang, bilih pati memeh jurit. Nah, jadi maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we, ridokeun. Ancur lebur papan kari tulis oge teu aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nyaeta nyapukeun kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanat teh nun. Sugan teh monyet teraseuri. Ai kamaneh amanat Gusti Rama. Kantenan kumaha cenah? Amanat Gusti Rama ka abdi? Ieu. Bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman. Dicakar ceuk aing. Lah. Kitu kan. Anoman? Ieu. Bisi bade meser itu kan? Naon? Jipo menang mau bae menang naon-naon oge nu penting mah turung we da Anoman memeuli sudi teuing duraka teh sia keur dipake anu ngaku dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ke da diperyogikeun nya tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu ieu urut anu kitu urang teh kudu liatlah masa depan supaya incu putu bakal terangeun incu buyut bau jangawareng udeg-udeg kakait siwur teh ulah leungit
sejarah nya bawa urut perang bawa urut naon-naon teh kudu teh malahan bunga monyet aya nama kudu mawa ieu buku catatan pribadi buku harian nya tak itu bisi yang mau bisi pohon mungkin dina waktuna tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh anu gugurna ku anu gugurna ku anu supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun ulah tidak komik wungkul kitu ulan ya anggada karek cenah tadi urang mimpin belah kensa kalayan katuhu mimpin ulah dia belah tamtama oge para senopati ti gua kisina anu bakal dipimpin langsung ku Kang Rama Prabu Sugriwa Raja Kisina Tepino ansur lebur papan kali tulis daya halanganana pikeun nangtukeun beureujeung ade nyapukeun kabiadawan kadewan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama hidup Gusti Rama hidup sakitu priyatna mare ulah hareup teuing akang dek naliti ti awang-awang hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh pasti bakal aya bejadi ke dia sakitu aya bisaan kan hiji we jeung mega teu kaciri anu mah ngageblege jeung mega ngapung teh Dupi Anggada bisa ngapung naon tiasa ngapung henteu diajar atuh teu bisa ngapung teh burungnya nyatu kasinggung urang katanya ulah ngaheureyan kapan kabeh oge teh keur jiwa perang sararea oge jiwa perang melain deui bade kasinggung darahnya panas darahna kade dalah perang darah pron mah tuh awas sing hati-hati nying hareupan ayeuna ieu zaman nepi ka kieu nya kaalaman kudek zaman jeung zamanan teuing ku brudak engke mah brak nu matak brak cing ayeuna ti ayeuna keneh tatan-tatan yang harapan waktu nu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teh teu di kampung teu di kota ngan saeutik ke hanya kana teh sok babarian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya teu etis teh kalakuan kitu teh aya kateungeunah masok salurkeun aspirasi urang da aya tuh burung nyalurnya kan aya penyalurna aya nu bakal narimana nu penting demokratis jeung pancasilais supaya dilindungi ku undang-undang gitu heeh